Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa sekalian, negara Indonesia menuju ke musim tsunami di daerah Cipatujah, Tasikmalaya. Warga anu cicing di pesisir pantai Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat, lanjut ke masyarakat paling luhur di penanggulangan ancaman bahaya tsunami. Anu diperkirakan biasa Malanda Laut Selatan, Tasikmalaya, dina dinten Jumaah wengi. Dina laporan warga setempat ke aya korban jiwa dina bencana tsunami dengan saukur laporan karusakan anu teu aya anu teu acan biasa dikanyaho. Dini sikap kuat dirasakan di sejumlah wilayah sapertos Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, serta Jakarta dina dinten Jumaah wengi. Informasi BMKG dini anu ageungna 6,8 skala Richter lumangsung tabu 23 langkung 47 waktu Indonesia Barat anu berpusat di 43 km barat daya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sakitu wae otak abdi.